sakabeh jalma lulumpatan moro-moro ka Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kami minta tulung, ari minta tulung jeung umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi. Aya naon mana saat kula ieu deuk siap awak kula deuk dipake berjuang, maneh mah budak kajen asal aya izin bae ti tuan, emak kula geus izin. Ayo guys berangkat ke medan laga. Wah luar biasa kancolahna di medan laga. Kurijiranin bizi salami mazajjada manjara min muqlatin bidami. Bahar basit deku baha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta. Nabiuna lamiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna na'am saro taifu manna wa farqani wal hubu ya taridul ladzati bil alami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ngan syaratna hiji boga wudu, dua hadiah heula ka Imam Busiri, tilu hadiah heula ka Al-Mujiz nu ngaijazahkeunana, tilu macana make bahar basit, opat tambahan make maulaya, nomor kalimana kudu ngarti kana maknana, nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah. Sok geurage. Urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan. Cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang. Urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang. Masya Allah Karim, mun dibandingkan seperti itu, seperti eta tanya diri orang datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh. Ja urang mah atuh pohara jasa, motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu, mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang, sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae. Ndek kumaha tuh perjuangan orang ngajungjungkeun kacinta orang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh, melalui naon. Jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang, ai perjuanganna mah da eueuh. Gulak-gilak urang teh atuh. Kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan. Eta mah di Tangerang. Di dieu mah henteu di dieu mah. Henteu teu beda. Tuh deuk kumaha Kangjeng Nabi deuk di mana? Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi, hese. Hese teh kumaha? Hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat. Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajmain. Dibuktikan ku Siti Nusaibah aya hiji sahabat awewe garana Nusaibah bin Ka'ab boga salaki ngaranna Said. Tenang di dapurnya na Saidna keur PS nginahin jasa jadi sahabat teh nungguan perang kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir deg Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge ieu teh peperangan kajen kukumaha ge dihudangkeun perang Uhud ka kasalakina aya naon rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna kurinjal bae hudang
kunaon lain aing cek nya nu ngadenge endahan sia aduh tinggalin aing gegeraan make baju kere berangkat naik kana kuda set tinggalin pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka berangkat kak doakan ya berangkat siap lapor ke Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat silakan perang dah perang Uhud gugurnya na di Medan Laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana bejakeun ka pamajikanana gugur kitu di Medan Laga datang waalaikumsalam aya naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng geus ti heula ka sorga kula pasti kaajak cek kan gas gara balik deui ka ditu ieu besi Siti Nusaibah kadeuleu ku anakna ngaranna Amir Amar mak kunaon ngalamun abah maneh gugur di Medan Laga syahid amma mah ieu mah bungah jasa emak mah aju kok ngalamun eueuh deui kirimkeuneun ka ditu ieu saha nu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mah umurna 15 tahun siap-siap ka ditu lain siap-siap deui masyaallah ieu anak emak caknya doakan mah berangkat jana masyaallah mana seserian we masyaallah cak lain anak aing ngaran Amar persis bapana amat persis Aat ngalah ka Arif ieu mah bau perkaduanana bau hebat tamat ieu mah geus nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di Medan Laga bejakeun cak Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon Amar gugurnya alhamdulillahirabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nyana kieu be kapanggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirimkeuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu dikirimkeun deui ieu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang mak lamun kula ka ditu kumaha emang sia daek perang beh atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga je ayo berangkat ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi aya naon maneh saat kula ieu deuk siap awak kula dipake berjuang maneh mah budak kajeun asal aya izin bae ti tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ke Medan Laga wah luar biasa kancolahna di Medan Laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar itu tukang jeget saat gugur di Medan Laga bejakeun deui ke mana Nusaibah saat gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus PAKB cekna di sorga kabeh ieu dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ka Kangjeng Nabi ya Tuhan ieu bakal pamajikan saya bener ndek ka mana milu perang kula awewe mah teh kudu bilang ka Medan Laga ka ditu cicing we di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae kajen gugum ge izin bae ti tuan atuh mangga bae endek mah berangkatlah perang kancolahna di Medan Laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeunna potong ieu na potong sukuna potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katigali dina kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu
kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum teu termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajeun kabeh hatta akuna ahabba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kapake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malhi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara kitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja ulah kitu cenah kiai hai nyana maca sholawat tuh masalah ngan besi orang datang kadinya mau niup priwit baik gitu nah tuh loba polisi ge nu hebat hai nu hebat tuh masalah tah iyalah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina leuwih dipake ka cinta batan hartana leuwih dipake ka cinta batan ahlina leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang eta Sidina Umar ja Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng sehingga ngobrol ya orang Arab nurana jauh Baduy Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka careri Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga seuseurean kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almarhum aman ahaba seuri kabeh balik ka ibahna masing-masing nu urang Arab Baduy teh nyaritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah tapi orang indah aja jeung Kangjeng mangke ya bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui 3 poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung Sina Abu Bakar Abu Bakar kula mah munafik kunaon asana ibadah teu sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui kula ge sarua ceuk si Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi heuh bebejalah ka Kangjeng Nabi sagasa bebeja ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi bagus masalah cek eta urang Arab teh cek urang Arab abdi mah ieu nyaritakeun sorga asa sorga nyaritakeun neraka asa neraka ieu teh kieu nu paling dipake ka resep bahasa Gusti almarhum aman ahaba jol Sidina Umar cek Sidina Umar teh cek Kangjeng Nabi Umar aya maneh cinta ka kaula atuh lain cinta deui cintaan kasaha maneh jeung ka kaula kula mah aya sajen mah bus ka katuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula lah cek Kangjeng Nabi kos kitu mah neraka cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah pokoke diwakafkeun jang tuan dah lamun kitu sorga mun kitu sorga nah kieu Umar ieu cak Kangjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana ja kula mah Abu Bakar kitu urang Arab kitu tenang cek Kangjeng Nabi saha sih manusia nu teu berdosa kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera siqal ladzina taqaw ila jannati subara hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati zumara ka sorga wilah rombongan aya bandera PDI aya bandera Golkar aya bandera PKB aya sia mantep deh itu mah tah eta mah ka neraka kabeh sok sia ayo sia ulah neangan bandera Golkar di akhirat mah aya ge bandera Siddiq bandera jihad bandera adil 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu
ditimbang amal salat bagus puasa bagus barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieun mah terus bae pokoknya harasa lah dengan kebenaran dinya hese geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu ka sore pannyana cinta ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi na aya ieu si Pepen kan aya kade tetep kemilunya di tukangnya gitu. Sugan teragak bae maneh mah tak itulah jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almar'u ma'aman ahabba. Ya Allah ya Rabb, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut make penahna tatangkalan moal anggeus nyaritakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi. Kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi tembongkeun cinta urang melalui sedekah. Panjang mun aya cerita tentang sedekahna shalawatna bae ka Kangjeng Nabi. Salah sahiji jelema anu ngadawamkeun shalawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku shalawat. Dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca shalawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca shalawat aya hiji shalawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeuleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikeun ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ke Habib Lutfi 5 mobil ieu marilu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu 2 dus atau 3 dus cek Habib Lutfi Kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua ini harus dimakan ya makasih Beb berangkat sampailah di rest area dibuka eueuh nu misleuk kadu bagus kabeh eueuh nu goreng Habib Lutfina di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teh kira-kira Habib Lutfi deuk ngaberkatan kula lain sia cuma asa kasia bae kan Habib Lutfi ngaberkatan naon atuh geus sia eta mah berangkat meli di Jeparan bagus nomor hiji datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mereka kadu naon maknana ai sia tah mah teu ngarti makna atuh mimiti lisila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderowo kadu tah mah masyaallah sarua kabeh lu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula memikiran aya Habib Lutfi teh teu sawajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor katilu ulama hakikat terakhir uraian Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kataji kukula dibukaanlah kukula uraian Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacana barang kagowar aya
horenganan hayang sengit tekos kadu kudu melalui cucuk heula panjang nama dongeng nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deket jeung pemerintah di jerona nu sengit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ilah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh laon dia teh cucuk ya Karim morenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu bae ieu setengah teu karasa ieu kaduna boh ieu parah ieu Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukula teh terus bae dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu mantak kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu mantak kukula mun dicaritakeun seputar pilpres tahun sebelum pilpres hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa eratna tetapi kadeulina kos nu akur kos nu beda kos nu akur kos nu beda eueuh masalah sampai pertemuan terakhir menjelang ke Mekah nyana meluk kula seserian bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumantak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae di Serang lain Serang lain bae di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi sajambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia sa Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif teh ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan elmuna ai si eta mangora kedeh di orag Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama ieu adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu ja geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah ku ari mah tanggap maung we da ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk ngarorowot ben sabenerna kita teh geus gular-giler we gular-giler urang mah mikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya nama lain geus kieu nu mana ye atuh emang ieu mah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah nu kadua ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ka dieu berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten numantak keistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran tilu urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta nu hebat Ibnu Batuta terakhir orang Maroko nu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sakadar di Indonesia tapi di dunia. Nah, carita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuari mah ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon kadu loba ngaran kadu picung kadu merak kadu engang kadu banen kadu ambalayah tak kadu kula danyakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak di ngaran Serang Belanda
eta teh Serang teh cek urang Garut Serang cek urang dia mah sawah mun dilalakonkeun tah gak jadi Kabupaten Serang gak jadi Kabupaten Pandeglang jeung lobana kadu eta teh ngabogaan sejarah termasuk kaduna ge ngabogaan sejarah anu luar biasa henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus sakitu lobana jeung baragus kabeh gorenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk kunaon teh apel kunaon teh manggis tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna ai si eta mah tuh teh nyawana naon datang ka kuari ya kitu-kitu bae sugan ngarti cucu kadu atuh henteu sugan ngarti naon eta kadu henteu jangan mah pokona mah bahkan ku aat ge ieu teh dek dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu di semen ge dek dibawa kan leg-leg ku sia kabeh aku teu garti-garti dah ya Allah ya Rabbi aing boga babaturan ku kieu teh hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ieu teh haul Haji Arif tah tu tadi teh perjuangan datang ka gugur di medan laga urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagan kukula mun dicaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nanyahona kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah nyana mah nyaho dengan sakitu kula leuwih aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian ilmu perkaduan aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nyaho lain jelema biasa Haji Arif ngan kulantaran jamna geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting ngan kuari doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala guru-guru urang bapak-bapak urang bapak kolot urang dulur-dulur urang nu maraot saantara nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihalampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun aat sakeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin urang maca ya rabbi bil abeh kadege ku Kangjeng Nabi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abar fi qulila minhu wala na'ami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huna maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana bilana si'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsara taifu man wa farraqani wal hubbu ya'taridu lazati bil alami ya Rabbi ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير من يمم العفو نساته سعيا وفوق متون أن يكير رسمي يا ربي Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya man huwa al-ayatul kubra limutabirin ya man huwa ni'matul uzma limuktanimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.